Kak tarima lah hidup kia-kia teuing. Kayak bengkel nih. Cobaan kalabar kadinya sugan diterima. Mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan. Mudah-mudahan diterima. Assalamualaikum, Mak. Salam. Iya, manawi aya lowongan pada ngalamar damel. Acan aya lowongan, itu dambalna ke saya. Nyantos dah nya. Aduh, nya kieu teh nyangan pagawean kota sorangan. Hese. Panasnya ngalamar gawe teu katarima, capek. Yang naon kieu aing aya taman istirahat heula di halte. Panas. Kieu-kieu teh hidup di kota sorangan ngalamar gawe hese. Nganaon hese. Tah, yuk lah dieu. Naon gunana nu kieu lah? Ngalamar gawe ka ditu ka dieu hese. Tuh aing ngalah diuk dinu panas dinu ieu aya keur mah hideung aing teh. Diuk lah istirahat capek panas. Asa hirup teh. Terus aing naon gunana sakola 3 tahun. Kumaha nih Bing, ini Bing? Iya, beres ngalamar gawe urang teh. Hah? Beres ngalamar gawe, Katarima. make duit jeung duit. Zaman ayeuna mah lah. Teu boga duit teu bisa gawe. Nah, gini gitu. Teuy, urang naon gunana sakola SD 6 tahun aing sakola. Hayang menangkeun salembar ijazah. Terus SMP 3 tahun urang sakola. Hayang menangkeun salembar ijazah deui. SMK 3 tahun hayang menangkeun salembar ijazah. Ayeuna geus jadi kabeh. Alamar gawe aing hese. Teu ditarima di ditu di dieu. Dina aya pagawean kudu make duit. Dina eueuh mah henteu nu teu make duit, angger kudu boga orang jero. Berarti kayak orang ge kitu moran mun geus lulus sakolah ayeuna. Nya heuh jang waduk maneh sakola. Dan pagawean hese malah capek aya. Nu hate capek batin. Aduh, Bing aing nah geuning-geuning panas ya. Da aing ge tadi kitu diuk di dinya dinu panas aing keur mah hideung. Nambah hideung pindah deui di dieu. Aing saking kesel na Bing. Komo aing geus teu. Ngali maneh ngacapluk sarangan. Komo urang geus teu katarima gawe geus putus asa. Hirup teh lah. Kieu-kieu teuing. Ngalamar gawe di kota sorangan meuni hesena kabina-bina. Terus ayeuna rek ka mana deui? Teuing urang geus putus asa geus capek ka ditu ka dieu ngalamar gawe. Yang geus wae nama kieu balik we maneh Bing. Sare di imah jadi pengangguran. Nah, Jadi pengangguran teh mah geus rawing ceuli ku omongan batur, omongan kolot ngan bisana batur mah ngucilkeun we jeung ngucilkeun.
Kita ngarasakeun batur mah nu jadi urang kumaha ngalamar gawe hese ka ditu ka dieu. Ngan bisa nyinyir we jeung nyinyir. Komo nu eta nu di laluhurna teh. Menjadi pemimpin-pemimpinna ongko ngomongkeun arek nyadiakeun lowongan kerja. Disadiakeun memang disadiakeun tapi anggar kudu make duit. Ngalamar gawe teh. Emang gitu ngalamar gawe teh bisa sesuai. Jasa aing yang naon ieu teh jasa. Pugu tak pikir kadinya gitu. Nya kieu mah sakola geus tong dilanjutkeun. Ningan etong sakola sakalian lah. Jadi kuli kagok nyeri hate, kagok di layak-layak kuno di luhur. Asli we bing daripada mana jalan ke sampai sorangan ke sangka batur sigan gelo. Mending balik we hayu ayeuna bareng. Nangis ayo, nangis putus asa tadi. Putus asa aing ngalamar gawe ka ditu ka dieu. Capek hirup di kota sorangan. Capek lempang jadi tuh ke dia. Maneh, komo urang ka ditu ka dieu ngalamar gawe bari jeung teu ditarima. Capek. Dieu kula. Biasa we dieu kula. Capek. Teguna. Biasa teguna jadikeun bungkus gorengan. Yang juga suek ya bing, ini jadi pejabat baik tuh. Kan ieu ge urang geus jadi pejabat mah pengangguran Jawa Barat. Tapi dah sama nyamuan anjir. Geus jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Arek da geus kitu naon atuh pengangguran mah. Bebas Sultan. Pengangguran mah gaweana ge dahar, tol, ulin. Kolor deui. Sare deui. Tah eta. Kage maneh ngarasakeun geus kaluar sakola kumaha rasana neangan gawe hesena. Geus eta mah kieu we. Rek balik. Rek salin, ieu rek balik sekolah. Mau kopi yeuh. Hah? Nyen Kopi kopi. wae belet meneh teh. Belet geus neangan gawe hese. Itu urang balik lah, meneh dia sorangannya. Teguna jasa. Urang balik lah bing. Ayo buru. Mau kopi. Sah fungsi aja naon sakola luhur-luhur. Ganti tadi saha ane baju gerak-gerak teh. Nya hamung gane urang hideung teh. Naon jang mun teh ka dieu jang? Parusing ge. Pas di mana baju halus gitu. Geus ngalamar gawe tuh, teu katarima wae. Biasanya mah caludi, ai nama halus baju gitu. Ya kan ngalamar gawe atuh kudu rapi. Mun kana Kan sakudu nama caludi. mana ngalamar gawe rek caludi nya da urang teh keur goreng kudu mah dangdanan caludi nya ngalamar gawe mungkin teh ditarima geus rapih kieu ge anger teh ditarima Bayar. musing wae jelema tuh keur mah parusing teh ditarima gawe ieu teh Yohan mah mau ka dieu teh pangokeun kopi urang teh yang parusing ieu teh mana biasana tiluan Teuing teh dua anak kamana. baturan mana kamarana Teuing. anggar nu keul mah urang kasih Denis teh tukang nipuan teh lah what anak saya sih Tak apa. ya teteh mana kemana ngegelis teh Ini kawe lah. gawe di mana sih Teuing di Bandung kemarin. jauh tuh Bandung bener jangan mana tanya teh kayak mun Aris geus gawe geus boga gawe lo boga di tempat nikah ku Aris teh Tok. tolong Hidup teuing. aduh mun kitu na mana jangan penting mah duitan ke loba Aris teh geus gawe mah kemana jajan unggah kue di berean Muah banget teh caludi. ya geus kasih tinggal kali Wow. kali make baju bodas ka meja tiga kali Kayak kotoran.
Ya kan geus capek tadi lelempangan yang gawe sete. Nah, gawe banget kalau di kitu oge. Mali terima. Pugu heueuh kitu sete mah lain doakeun urang mah lain geura menang pagawean. Teu bisa gerang ngalamar teteh maneh teh. Ini wae maneh mah. Ieu kasepna ningali. Banget hidup gawe. Ya, hidungkeun yang penting mah. Kandel dompet mah. Baca. Ku KTP. Dulu pangneankeun teteh mun aya. Gawe bejaan. Salam ti Aris kitu nu kasep abing-bing. Gawe. Gawe di mana? Gawe di mana? Apaan? Di Arab mana? Jadi TKW. Kira aku Kak jadi TKW. Gulis-gulis lebar daripada TKW mending dikawin ku urang. Bisa ah. Urang mah arek ulin. Arek neangan barudak. Oke, salam ka teteh nya. Tong Bojang. Malah Balagana maneh. Mana sih oh iya teh cenah mau kopi teh lah. Margal carape, baju kalotor beungeut caludi. Lamar gawe teh ditarima, hirup komplit. Sampai ka budak orang diledek lah. Ini nggak mungkin. Aduh, nggak mungkin. Bing, mana can balik ke wae tadi? Balik ka imah ge erakeun teu ditarima ngalamar gawe lagi. Mana sih nak? Kurang kan tadi sih mau kopi ke parusing deh ya. Untuk kopi. Bukan duit Mana balik ya terasa. Buka ada gitu. Iya era di kolot seteh. Pagawean di imah sare. Era ku tatangga. Tuh nah. Oh, suka ini. Ada nggak tuh mana yang bantu ku soranges tuh. Astaghfirullahaladzim. Terlalu. Makanya belajar. kamu sih. Maafkan aku hilang. Allah. Tuh. Nomor pagawean ketarik mawai. Alik, lor, nah. Dah, aing balik ka imah. Rakeun kolot teu katarima gadag. Udah balik, dah hayang balik hayang sare. Teu katarima gawe ku kurilingan. Dijadikeun bungkus gorengan ku pemimpin perusahaan. Aduh. Kira-kira butuh bungkus gorengan mah loba tuh di imah. Kita ngirup. Mun bisa mah hayang amprok yang presiden aing mah. Aduh, aing ngirup kieu-kieu teuing lah. Kurang mana Bing? Hah? Biasa pul geus ngalamar gawe ka ditu ka dieu teu katarima wae. Nu kieu digadikeun bungkus gorengan ku memimpin perusahaan. Sing sabar we Bing lah. Di rumah perih. Heeh, leuwih-leuwih ti peurih beuteung euy hirup teh. Kumaha deui itu. Sekolah luhur-luhur jasa teu kapake nya ugunana. Heeh, 12 tahun orang sakola teh. Kan hayang menangkeun nu kieu ya. Begitu patut unggul. Jauh-jauh ngalamar ke perusahaan. Oke, cenah ditelepon. Ting irahan teleponna mah. Janji hungkul. Kan cik urang ge naon pu rakyat mah butuh bukti lain janji pemimpin kumaha ya teh. Geus magawe dipenta duit. Ya tidak tahu itu di tempat lain. Di kampung kami tidak ada. Tah Orang eta gawe teh nyangan duitnya. puguh eta tah. Teu boga duit teu bisa gawe zaman ayeuna mah pul. Astaghfirullahaladzim. Nya ayeuna mah gawe sa aya-aya we. Teu ngomong mana butuh bungkus gorengan teh di imah ye. Jasa urang dah fotokopina. Aduh, men ieu Bungkus jasa. perjuangan maneh men hese men 12 tahun nya jadikeun bungkus gorengan. Hah? Nah, kumaha deui? Bar lah. Hirup kieu jangan gawe hese.
Sangkilang aing ku kesel. Mana ka mana wae? Men. Karek ningali. Orang balik gawe euy. Biasa kuli. Dan deui tuh. Biasa teu kapake. Kuli di mana? Surabaya. Cair meureun euy batur mah. Pura-pura cair men sarua hese seuseut nangan duit teh. Esang kokoprot. Mungkin ka hideung-hideung kos kieu tah nangan duit. Urang ge nuntun nangan duit wae teu gawe hideung mah. Aman-aman nangan pagawean hideung nama kapoe men. Arek kolot di imah urang moal gawe-gawe kitu nya. Ya, nasib ieu mah nasib. Itu orang hayang balik pul perakeun nu kolot teh katarima gadag euy. Kumaha tuh? Ngomong we kokot mana kieu jelaskeun hese mah nangan pagawean teh. Urang kudu gawe kumaha kan gitu. Geus cenah mah hampura urang bisa gawe kuli kumaha ngan macu ge. Heuh eta ge dikeureuh ye aya nu titah kuli ngilu kuli urang deh pul. Aya nu titah ngaduk ngilu ngaduk. Ya geus mingan kitu Ada piraku nya urang sakola 12 tahun teh ijazah jang naon. Piraku jang ngalamar jadi kuli ngaduk urang. Ya kumaha deui ya tuh men. Geus rasikona kaos kitu nya tarimakeun takdir. Urang mah hayang boak hareupna sukses boy emang. amin. Urang mah Rezeki. hayang nagih janji para pemimpin nyadiakeun lowongan kerja eta ka mana janjina. Bener tapi lah. Buktos wae euy. Cuma Rakyat omongan mah doang. rakyat butuh buktos lain janji. Emang pemerintahna geus janjieun jeung manehnya Bing? Janjian naon janjian mah jeung urang jeung kabeh rakyat ngajanjikeun tapi eueuh bukti. Pemerintah mah kabeh ge ka rakyat ngajanjikeun tapi eueuh bukti. Geus men anu mah tong ngacaprak wae orang ngopi. Tiiskeun hate boy. Sabar we lah anu mah. Tingali atuh ayeuna pul saking kulobana pengangguran yang asa duit maling geus loba di mana-mana, begal, tukang tipu. Oh, komo nu korupsi mah aduh. Moal teu kahitung anehna teh nu korupsi kan. Sabulan 2 bulan keluar deui coba. Ai nu maling sendal juga aki-aki nu kamari teh ya. Kos sendalna di bawah. Tapi kan dihukumna 3 tahun penjara. Korupsi eta nu hakan duit rakyat geus puguhan sabulan 2 bulan. Ya anjir mah maneh tong nepikeun kitu men. Saking ku hese neangan duit teh. Geus lah sing sabar kaing nyawat kopi lah kalem ya. Astagfirullahaladzim, aing ngambak-ambakan depu gula. Geus lah mangke we hirup mah. Sugan we saharepna urang menang gawe nu cereug lah. Dan masa depan orang cerah. Amin ya Allah.